Budak oge meni babalawakan dahar yang semur hayam di kentangan. Isuk-isuk teh meni beraringung itu ce bingung nama budak ogo. Tadi ngalantuk udah kudu maturan nonton TV. Pengker bongo beti ngabiyeukeun daging tina freezer. Susah-susah masak kamari eta teh sing jarenil. Tuluy ulang sasapu itu pengker bager ning itu. Geus poho mun aya nama tadi we mun eta hudang sarerung sing. Geus beres sasapu urang lanjut we ieu masak dan geus teu kuat lapar ti kurubukan beuteung teh. Aya setengah kiloan mah eta daging teh tapi bingung diasakan naon cing teh. Scroll bieu teh manggih menu anu simpel saset coba bahan-bahanna aya deui. Tah jadi si hayam mah teh arek dimarinasi heula make bumbu deh saku marinasi. Gula galeh tah geus aduk mah antepkeun 30 menit. Tah ayeuna mah urang racik bumbuna ce jadi terek nyieun semur ayam pakai kentang. Pokona masalah maya bumbu nu kieu mah teh khawatir arek masakna naon ge ce. Asupkeun kecap, ladaku, bawang putih bubuk, gula bodas, sayan saeutik aduk-aduk we. Pokona satset make bumbu ieu mah teh kudu ngarenos-renos. Jeung rasana teh leuwih ngeunah deui ce. Lanjut teh ngurusan kentangna. Tong sal pokona gerohan anu numpuknya ce. Tenang urang gerohan ke mah. Minyakna gede geus sakarat ce teu kabeli minyak acan ieu mah. Lanjut tah gebruskeun bawang beureum, gebruskeun daging hayam tadi. Asupkeun salam garing. Lamun aya mah kayu manis nya saten teh eueuh. Asupkeun deh bumbu nang racik tadi. Geletrekeun we cenah nyerap heula sakedeung tamahan cai asupkeun deh kentangna. Tuluy kekep we make turub kawali anu estetik. Tuh lanjut tapan eta make gerohan heula sabari nungguan teh. Teu geuning saat deui we tamahan cai sekitar 500 ml. Kekep deui ku turub kawali estetik nika asak. Singkat cerita geus asak we ieu ce. Meuni seungit malahung ieu mah. Kacipta ngeunah banget teh ieu mah. Meuni hayang geraam geus aya dina tungtung letah. Lah tong diengke-engke hayu ce urang dahar. Coba geus ngeleper ieu teh. Na perihal dahar mah pokona mah nomor 1 dari uing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ngeunah ieu mah ce. Pokona mah ieu mah semur ayam terenak anu pernah ku abdi diasakan.